Aduh, aing ngopi nggih. Rokok nggih. Kumaha oh, aing boga gerobak ge. Apa aing kudu jual nya. Gerobak sebelah duit ya lah kumaha. Aing jeung lah. Jual aing boga lah. Nah, iya gerobak kayak gini masukin utuh we lumayan. Ngobrol baru kenaon? Iya Kang, maksudna urang teh arek meulkeun gerobak dijual. Orang jangan di Jawa Barat. Emang bisa we? Aya bantuan cenah aya. Lah cu kuduna kumaha ya? Sekarang keperla. Artinya RT Jawa Barat. oke. Ya. Ini kemana modal nggak jual? Ya. Biasa. Kan aing yang ulin. Kamu yang cucus mencuk. Hau ya. Kudu kitu. Jadi kita teh modal jeung meuli utun. Bangke orang penting kurang obrolkeun deui jeung parete. Mudah-mudahan parete datang ka ieu. Oke, set dah ya. Siap mantap. Oke nya. Tapi ngomong tapi sebenarnya dah Biasa pen kieu orang kudu ibadah mah kudu. Allahu Akbar bener-bener alus tak alus teh. Mun. Siap. Tujuh. Biasa we teh atuh tukul kaget. Biasa. Kaget aing bae sama datang teh. Di mana teh ka bodong? Urang teh pusing, mereka jual gerobak teh nate ya. Aja masa jeung naon kapaya beureum eta duitna. Lah, pakai teh nyahong lagi budak ngorok mah yang nganjah cucus mencuk meureunna teh. Tawa hau meureun. Eta kitu lah. Ya mampu. Makanya paling dijual teh gerobak teh supaya jadi duit. Oh, atuh ke ku aing ge dicangankeun. Hormat seribu ulah eta mah geus titik eta mah. Heuh, kumaha sia we eta mah deh. Atuh, Geus gerakan itu aing arek keluar ka ieu. atuh dah.